Yo, yo, harga naik, kabeh karasa. Dulur, ieu realita kenyataan ayeuna. Harga plastik beki mahal, dagangan leutik jadi berat. Nu biasana untung saeutik, ayeuna mah malah nyaris rugi. Indung dagang dihareupeun sakolah, ngitung receh bari mikir loba. Budak hayang jajan saperti biasa, tapi harga kudu naik teu bisa sarua. Naik saeutik tapi karasa, kanu leutik berat luar biasa. Program datang teka bendung, harga pasar jadi milu ngagulung. Harga plastik naik, jajan budak mahal, nu dagang leutik jadi kaserang. MBG datang teka kontrol, nu kena dampak malah nu dihandap. Harga plastik naik, hirup beki sesak, budak hayang jajan kudu mikir heula. Nusa kuduna ngabantu rakyat, kadang malah nambah beban nu aya. Hey, goyang tapi inget, harga naik teu bisa disumput. Breakbeat, realita nyata. Kopi saset, roti, permen, sadayana milu naik pelan-pelan. Nu meuli jadi mikir dua kali, nu ngajual bingung kudu kumaha deui. Untung ipis penutupan modal, kadang kudu gurangan dagangan. Nu penting mah tetep jalan, sanajan hasilna teu sabanding harapan. Sora leutik jarang kadenge, padahal maranehna nu pangeulana keneh. Kena dampak tina parobahan, nu teu kungsi dipikiran ti awal. Harga plastik naik, jajan budak mahal, nu dagang leutik jadi kaserang. MBG datang teka kontrol, nu kena dampak malah nu dihandap. Harga plastik naik, hirup beki sesak, budak arek jajan kudu mikir heula. Nusa kuduna ngabantu rakyat, kadang malah nambah beban nu aya. Teu kabeh salah tapi kudu diatur, supaya rakyat teu terus kabur. Program alus lamun tepat, lamun teu jadi beban masyarakat. Lur, ulah nutup deui sora di pasar leutik, nepi ka kota. Mugiah aya nu ngadengekeun, rakyat leutik butuh perlindungan. Yo, yo, anggaran turun, tapi kamana? DJ Sunda, ayo urang buka fakta. Aya program katingali mulus di layar
Aya Volksera urang nutup doi carita mugia aya nu mimiti sadar anggaran kudu nepi ka tujuan lain eureun di tengah jalan. Yo, yo, hirup berat beki karasa, program datang tapi naha karasa. DJ Sunda, hayu urang buka mata. Aya warta di luhur kota, barudak cenah aikina rendah rata. Dibanding negara luar jauh pisan, solusina MBG dijadikeun solusi. Padahal tiba heula geus loba bukti anak bangsa juara nepi ka luar negeri. Medali emas prestasi nyata, tapi pamarentah ka mana waktu eta. Teu aya nu datang, teu aya nu peduli. Pas butuh sorotan kabeh jadi janji, barudak dipake jadi alasan. Program datang tapi loba pertanyaan. MBG dali atawa dalil, naha ieu solusi atawa ngan akal licik. Barudak dijadikeun tameng politik, nu penting rekening maranehna beuki gemuk. MBG teu salawasna leres, lamun teu tepat sasaran jadi mubazir stres. Rakyat nanya tapi teu aya bales, nu aya mah janji tinggal janji. Hungkul beres, hey goyang tapi mikir, dangdut Sunda rasa getir. Breakbeat kritik hadir. Sakola di lembur masih keneh rubuh, atap bocor murid kudu sabar jeung luluh. Tapi anggaran ngalir teka ditu ka program nu teu jelas arah tuju. Operator guru pejuang sunyi, ngurus data tapi teu dipikawanoh deui. Barudak pinter teu menang pangrojong, nu aya mah program nu loba potong. Rakyat leutik ngan bisa nenjol, anggaran gede teu karasa komo. Saha nu untung, saha nu rugi, jawabanna nyumput dina kursi tinggi. MBG dali atawa dalil, naha ieu solusi atawa ngan akal licik. Barudak dijadikeun tameng politik, nu penting rekening maranehna beuki gemuk. MBG teu salawasna leres, lamun teu tepat sasaran jadi mubazir stres. Rakyat nanya tapi teu aya bales, nu aya mah janji tinggal janji. Hungkul beres, urang teu butuh janji kosong, nu dipika butuh mah tindakan langsung. Dukung prestasi lain eksploitasi, anak bangsa butuh bukti lain sensasi. DJ Sunda nutup karita, ieu sorat ti rakyat biasa. Mugi anu ngadangu bisa sadar, program kudu jujur lain ukur gambar. Yo, 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 barudak pinter tapi teka tempo. DJ Sunda, ieu wae carita kosong.
program anyar deui. Katanya demi rakyat. Tapi nu katingali mah nu untung teh saha? MBG jadi alat investasi. Saha nu untung, saha nu rugi. Nu di luhur seruy sorangan, nu di handap nahan beban. MBG datang rame di berita, katanya solusi ke bangsa kita. Karyawan menang motor listrik, wah katingali siga hadiah instan. Tiap poe update di sosial media, pamer fasilitas jadi bahan cerita. Tapi aya nu poho di balik layar, guru ngajar can karasa bayaranna. Tahun ka tahun janji disusun, nasib guru terkungsi turun. Sabaraha lila kudu sabar, padahal maranehna pahlawan sabenerna. Ayo coba pikirkeun saha nu salah, nu pentingna gaya atawa pikir. Ayo coba pikirkeun, program rame tapi terata. MBG jadi alat investasi. Saha nu untung, saha nu rugi. Nu di luhur seruy sorangan, nu di handap nahan beban. Motor listrik jadi simbol maju, tapi pendidikan masih keneh kaku. Guru honorer ngantos kabar janji cair, tapi teu datang-datang. Di kelas kosong kapur nyisa saeutik, semangat gede fasilitas sempit. Nu ngadidik generasi bangsa, kadang hirupna kalah ku data. Urang teu sirik kana kamajuan, tapi kudu adil dina pangbadean. Lamun bener keur masa depan, guru heula menang perhatian. He, nu ngajarkeun urang maca teu meunang dipopohokeun nya. MBG jadi alat investasi. Saha nu untung, saha nu rugi. Lamun teu adil dina jalan, rakyat deui nu jadi korban. Program alus lamun tepat guna, dengan saukur pencitraan wungkul. Inget deui saha nu jasa, guru nu ngajarkeun urang sagalangana. Abah, emah danggukeun sakadap sabari. Urang goyang santai DJ Volsera. Budak sakola ayeuna mah makan gratis unggal poe. Tapi rasana kitu-kitu wae. MBG
Loba nu janggal budak ngomong jujur teu didenge. Nu penting angka laporan gede, dahar teu bea jadi runtah. Program jalan tapi salah arah. Makan bergizi kuduna pasti, dengan ukur janji-janji. Lamun bener ke rakyat letik, kudu jujur ulah dimanipulatif. MBG, MBG, hayangna beres teu jadi ajang ngumpulkeun kertas. Makan bergizi ulangan nami tapi kudu karasa, manfaatna nu pasti. Cek maranehna pendidikan teh urang sarerea, tapi naha nu teu boga duit kudu nyerah. Isu-isu barudak reindit ka sakola, tapi kolot ngan ukur bisa pasrah. Seragam lusuh, buku teu lengkep, impian gede nuju kajebak. Cenah mah gratis, cek maranehna mah gampang, tapi kanyataanna masih hese. Biaya ieu SPP eta lalu nanya ke waktu. Beunghar maju tanpa beban, nu miskin ditinggalkeun. Teu puguh teu daeh tapi kaayaan teu ngarojo. Janjina nganukur janji, realitas tetep sapertos kieu. Sakola mahal teu boga duit, maranehanana ngomong dulur boga kasempatan. Program anu dipuji sakara leda, MBG tapi nu hese tetep ieu kumaha eta. Sakola mahal teu boga duit, impian kudu dikorbankeun. Lamun sagalana ngan ukur ngobrol pikeun saha. Atika Gahareun gratis aya dina sorotan MBG, bikin takang pinuku pujian. Tapi anu peryogi sakola gratis masih jempe tanpa perhatian. Barudak anu beunghar teu merta pinter, mun sakola malah jadi penghalang. Anu diperyogikeun sanes ngan ukur tuangan, tapi akses saimbang pikeun diancar. Seueur anu kaluar di tengah jalan, henteu kusabab aranjeunna henteu ngagaduhan impian. Tapi kusabab waraga jadi gembok, aranjeunna teu tiasa ngareja. Saha anu leres-leres ngadanggukeun, saha nu sabar. Sakola mahal teu boga duit, sora leutik teu menang. Program badak terus nu leutik kene dipopohokeun. Sakola mahal teu boga duit, ieu sanes caring enggal. Lamun terus kieu masa depan
Kios yang sadaya naga duka sempetan, tapi anu berjuang tetap dibuang. Di brosur ada sapi, di daftar ada lele. Katanya lengkap gizinya level ele. Tapi pas datang ke tangan siswa yang ada jauh dari cerita. Bungkus rapi, tulisan meyakinkan, tapi isi dalam bikin pertanyaan. Ini menu sehat atau sekadar jadi? Yang penting kirim, urusan nanti. Katanya ini untuk masa depan, tapi kenapa rasanya meragukan? Kalau memang niatnya memberi, kenapa beda antara janji dan isi? Katanya daging tapi yang datang tipis. Katanya ikan tapi rasa pun miris. Standar tinggi cuma di kertas, realita di lapangan jauh meleset keras. Dapur jalan kejar jumlah tas.